Assalamualaikum sadayana. Ayeuna kuring bade nyaritakeun dongeng anu judulna Sakadang Peucang jeung Buaya. Wilujeng ngadangukeun. Dina hiji poe aya sakadang peucang. Satu nu dianggap pinter eta teh keur lelempangan di sisi leuweung. Manehna keur neangan walungan sabab cuaca poe ayeuna teh panas pisan. Sakadang peucang neangan cai keur nginum kusabab ngarasa aus. Teu lila kapareungan di sisi leuweung teh manehna nempo aya walungan anu caina rada kiruh. Sakadang peucang nyamperkeun sarta nginum caina. Sanggeus eta sakadang peucang ngadangu aya sora dina jero beuteungna. Rupana sakadang peucang ayeuna tos mulai kalaparan. Sakadang peucang ngabayangkeun nikmatna lamun aya kadaharan kabeukina nyaeta bonteng. Nanging kebon bonteng eta aya di peuntas walungan. Kumaha cara nyebrangna nya kuring teh? Ceuk sakadang peucang bari mikiran carana sakedeung. Teu kungsi lila, sakadang peucang boga ide. Manehna ajol-ajolan sabari ngajorowok. "Hei buaya, buaya, hayu buru kaluar. Kuring boga kadaharan jang maraneh." Ceuk sakadang peucang ka buaya-buaya anu kabeneran loba cicing di walungan eta teh. Sakali deui sakadang peucang ngagerowan. "Buaya, buaya, buru kaluar, hoyong daging seger henteu." Teu lami saterusna aya hiji buaya kaluar tina jero cai. "Rar, saha anu ngagorowok? Gandeng berang-berang kieu, ngaganggu kuring sare bae." "Wah, alus maneh kaluar euy. Mana deui buaya anu lainna?" tembal sakadang peucang saterusna. "Lamun maneh ngan sorangan, sesakadaanganna bakal moal beak. Jadi gerak keluar kabeh buru." Ceuk sakadang peucang bari jejerowok deui. "Aya naon sebenerna ieu teh? Hayu geura omongkeun atuh." Ceuk sakadang buaya teh. "Kieu yeuh buaya, hapunten lamun kuring ngaganggu sare maneh. Soalna kuring rek babagi daging seger pikeun maraneh nu aya di walungan ieu. Kukituna buru geura kaluarkeun sakabeh babaturan maneh. Jang ngabeakeun kabeh daging-daging seger ieu." Ngadenge arek dibagikeun daging seger teu kungsi lila. Eta buaya gura giru ngagerowan babaturanna meh kaluar kabeh. "Hei, babaturan kabeh, aya daging gratis yeuh. Hayu urang kaluar." Ceuk pamimpin buaya mikeun komando nu tegas kanu buaya sejen. Teu sabaraha lami tos mulai kalaluar eta buaya-buaya tina jero cai teh. Nah, ayeuna kuring kedah ngitung ti heula aya sabaraha buaya-buaya anu hadir teh. Hayu maraneh para buaya, geura ngajejer heula tepi ka sisi walungan paliditu tuh. Engke kuring itung hiji-hiji. Ceuk sakadang peucang bari rada serius ngomongna. Teu mikir panjang, buaya-buaya eta gura giru nyokot posisi masing-masing. Buaya-buaya mulai ngajajar tepi ka sisi walungan seberang, nyieun sapertos jembatan. "Ayeuna kuring langsung ngitungnya." Ceuk sakadang peucang bari mulai ngajolan ka tonggong buaya. 1, 2, 3. Sabari tuluy ngajolan tonggong buaya anu hiji ka buaya lainna. Dugi akhirna sakadang peucang nepi di peuntas walungan. Bari ngomong dina jero hatena. "Gampang geuningan euy." Dugi di peuntas walungan, sakadang peucang ngomong ka buaya-buaya. "Hei buaya-buaya, sebenerna teh teu aya daging seger anu rek kuring bagikeun. Kan geus katempo kuring mah teu mawa nanaon. Kuring mah
Ngan saukur hayang mentas walungan hungkul weh da kuring ge lapar euy. Ceuk sakadang peucang teh bari seura-seuri. Sakabeh buaya anu aya di dinya teh ngarasa keuheul sabab geus ditipu ku sakadang peucang. Awas maneh peucang mun kapanggih deui. Beak maneh. Teu mikir panjang, sakadang peucang geura lumpat ngiles asup ka jero tatangkalan nuju kebon patani, kaur ngalabonteng nu jadi kabeukina. Hatur nuhun sadayana atos ngadangukeun dongeng ti abdi. Hapunten bilih aya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.